Assalamualaikum sampurasun sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Anggi Agus Mulyadi dina warta dinten ayeuna anu nyajikeun informasi aktual jeung faktual. Warta poe ayeuna datang ti Tasikmalaya nyaeta ngeunaan Curug Cikoja. Curug ieu keur mejuna viral di medsos kusabab alamna anu indah. Dina dinten Sabtu 8 Mei 2026, wisata Curug Koja anu tempatna di Dusun Mekarsari Desa Linggalaksana Kecamatan Cikatomas kapinuhan ku wisatawan ti mimiti warga lokal nepi ka warga luar daerah. Para wisatawan apal Curug Cikoja rata-rata nama tina medsos. Curug Cikoja anu jangkungna 40 meter ieu narik perhatian wisatawan. Salianti eta Curug Koja oge ngabogaan alam anu endah, hawa anu tiis jeung udara anu seger.